Sisir jembilang sisir lagi aing di sisiran ngal poe teh. Mi HP duit mentara. Kudu si cari si pagel kucing. Si cari si pagel teh ampe ngal peuting di TV aing kitu teh beli. Aing mesebel akangnya. Naon menyong ulah hareup teuing kolot teh. Lah paduli Si kadangueun teh. Cadangun ya kan. Besok ada lain ngal poe nu mamagahan teh. Lumpang teh gini. Kanaon gitu Kang? Apa jika entong jalurna? Aduh. Eta kabab. Gini. Aduh, aya anak. Aya anuk cenah. Kahayang teh ulah make kakawin sagala jeung rugi dapat latihan poe ge. Heeh, nah ada Kang. Jual anu aya anak. Kitu mata. Buku gampang. Nyelakeun buku eueuh gampang teh. Pan aya suling, gampang suling. Kitu eta kolot. Ampun. Jadi galing. Seman. Naon? Olah harap teuing bisi ari asa. Bisi Bisi omset. datang. Lah peduli. Bocan jauh ya Kang. Ada ge semar. Awak hideung. Bukakeun ya. Untuk koneng. Bareng. Kawat juga entong jaluna we. Eta ka bapak. Duh. Jeung aspal mah hiji Dan dua. bayeuna ge Allah teh moal ngahampura ka eta jalma, lamun eta teh naon eta jalma teh teu dihampura laku anak. Doraka teh. Yeuh, lain dibalik-balikeun, lamun teu dibalikeun mah tutung sia teh. Eta mah tarasi ya kan. Mun sok asa pangnyana mamagahan we kaya bakal di loba batur era dewe teh. Allah moal ngahampura ka eta jalma, lamun eta jalma teu dihampura laku anak. Naon Kang? Sok tingali lempang kuat jiga pinguin manehna. Jika penguin. Kumaha? Aduh. Wah, demi Allah eta lempang teh. Siman, Kumaha Kang? Aduh. Betul geus budayu kitu mamagahan wae mun geus pusing. Kocip nu kitu mah. Paehan kenapa? Paehan. Valencia. Paehan tah balik-balikeun we dorak ka kolot. Hidup jenal. Kang naon Kang? Ngomong naon bujang dia teh? Ngomong naon dia teh? Ngaku sia. Ngomong naon? Lain dia mah ngomong. Ngomong sia dia mah. Ngaku goreng. Cenah sia ngomong sakali dia mau digaji sia poe balik. Pajarkeun jiga aspal cenah bieu mah sia tempat teh. Siga penguin. Siga naon dia teh? Siga aspal. Nah, tadi bapak henteu bohong. Jika entok cenah Kang. Siga odong-odong. Allah teh moal naon ya? Mau ngampura ti anak sia bieu. Allah teh moal naon? Allah moal ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma teu dihampura ku bapa Lain. Tadi mah lain gitu. Lain kitu tadi mah. Ganesha. Jen bejaan jen. Bejajan. Ngomong naon sia bieu hayah? Pangulak-malikeun we. Aduh bapak. Aduh hampura bapak. Nepi ka Aya kitu hareupeun sia. hampura. Aduh. Aduh bapak menuju ke anak tere wae bapak gawe teh. Nauzubillah. Allah moal ngampura ka eta jalma lamun eta jalma tidak hampura ku anak. Ngomong kitu sia. Wah bapak aduh hampura teh bapak bila. Nah dia ke anak tere wae bapak teh. Dia ke anak tere bapak hampura. Reret atuh reret. Nauzubillah. Beak suara jeung reret. Tuh Kang. Bapak hampura abdi bapak. Nanti ka abe eta. Lain teka abah Tegablak kebok ngaletik teuing. Tegablak irung jeung kana mah ya. Ampura Pak. Gelo, tapi tak gitu. Melampahan. Palingan bauna beda Kang ya. Wah, bagus palingan bau lang di kebun hamil. Palingan bau tauco atuh si eta. Alah, nyaan tak itu bapak dewe geus udah uka-uka ujung-ujung aja. Udah eta mah La ilaha illallah Gusti. Kumaha aku geuning itu mah badaya wungkul lo. atuh eta kantenan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada raja gitu dan dia.
Alah, cinyungkeun tepuk tangan heula nu meriah ah. Aduh, nah anu disuplak disiplukna lebih ka kitu. Oh, alhamdulillah Bu. Ya badaknya. Resep seni. Ulah lebih ka kitu nya, ulah juga mang sebut dieu mah contoh eta teh kurang adab kanu janten sepuh. Oh, hidup mah kudu sing bageus, kudu sing pintar tur bener, sing jujur tong bohong. Bisa kabatur mah. Aya bacaan lagu teh kieu. Sing pintar tur bener, sing jujur tong bohong. Ulah nganyerikeun batur, ngarahirup loba dulur. Raksa ucap lampang, tekat jeung tabeat ngarah pinanggih bagja. Selamat dunia akhirat bareng jang sing jadi jalma soleh sing jadi jalma soleh. Amin Amin. barudak teh kudu sing saro saroleh alhamdulillah dan itu Oh kudu ganti-ngaran jadi soleh meureunnya. mata kudu sing jadi budak anu soleh alhamdulillah nya di negara ayeuna teh tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta tak cinta maka tak apa-apa manawi ibu-ibu nu dipalih ditu kumaha damang sadayana. Alhamdulillah anu dipalih dia kumaha damang sadayana. Alhamdulillah tukang son damang nunutan wah nunutan bener kita tadi di gudang bisa wae. Alhamdulillah perlu ku urang dilestarikeun teh ieu di lembur ieu mah tukang son ge geus aya geus boga son sorangan di daerah teh urang pajukeun putra daerah lamun teu urang kusaha deui sebab martabat hiji bangsa diatur ku budayana mun budayana awut-awutan maka bakal rusak pabisana kitu sona sing payu sing nanjer mudah-mudahan sing loba acarana tak kitu. Oke ibu-ibu sing sarehat sadayana tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tah tos aya anu ningal sareng nami abdi sing nu terang ngacung aya anu ningal sareng abdi Dengar acung. So rapalan. Belum tahu sama saya. Perkenalkan nama saya Afgan. Afgan borong. Dengekeun pondok na Afgan panjang na teh Afgan Maghrib, Afgan Isya. Oh ada, alhamdulillah dia dagat ayeuna alhamdulillah dewek teh mawa ikan hiu 80 losi. Makanya kata ikan hiu teh lamun di dieu mah nya lamun di dieu biasana sakal ikan hiu teh sok loba nu kaharep, sok loba nu nyarecep ka dewe. Aya enak kan? Aya anu kahiji ikan hiu makan tronton. I love you para penonton. Aduh, alhamdulillah. Karak hiji ikan hiu. Anu kadua ikan hiu ngahakan saten. I love you kage ka panganten. Aduh, alhamdulillah. Aya panganten gitu kan? Ya panganten itu aya salaman ya kok sakali panganten. Bari hadiah panganten aja. Panganten ka payun heula. Panganten ka payun heula. Mancepot hoyong depan. Mancepot hoyong depan. Aduh alah ye. Hoyong depan. Panganten ka payun heula. Panganten ka payun heula. Aduh, alhamdulillah iyo panganten naan. Aduh. Hoyong sasalamannya di panganten. Iya, ulah ngamaknya pada sasalaman. Aduh, alhamdulillah. Aya deui aduh alhamdulillah. Hatur nuhun. Sasalaman. Aduh kinya. Duh yang teh ibu lamun jasa mah ulah di amplopan era.
Alhamdulillah sok asa curiga tapi pager panganten mah. Duh. Dai panganten mah sanes hajat. Alhamdulillah aya deui ikan hiu dan teh. Ada di sana. Ikan hiu ngakan jaan. I love you buat Abah Dayan. Ikan hiu ngakan jidar. I love you kakek ka Mama Ida. Abah Dayan kapayun. Abah Dayan kapayun. Ibu Ida kapayun. Mesat kampung Aduh, alhamdulillah. Habis sudah. Ayo, alhamdulillah. Pada kami sudah. Pada kami dalam. Oh, kami wae. Lu cocok Allah koreng hasil. Aduh, foto-foto kaji. Kaji mayuna kaji itu kali. Ayah juga karena. Ya, kaji kembali dia kali. Aduh, yang di foto. Kembali dia ya, kaji dia. Woi, Naon teh? Ulah gitu. Kita saja bere duit ya. Ang nawala. Kaji heula foto heula yang badan. Hah? Dawala. Naon? Kayak. Aduh, damang pangarsa. Pamugi sing sehat. Cek, dar, tenang dar. Ulah dar itu teh. Lain teh Ibu hajat sih, oke ibu hajat. Duh kontak ibu, kumaha. Gelo seru. Apa teh ayeuna pada disamikeun sareng Bang Cepot. Aduh di wisuda. Tahu di wisuda deui. Besok atuh tadi. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah katampi. Amuan segala mantu. si gareng mah ulah. Mudah-mudahan si kagetosan deui nu langkung. Hahaha. Naon we? Alhamdulillah nuhun Kang Daya. Wah, hoyong dia di wisuda. Nuhun eta Oh, budak hati-hati di wisuda. kalau papan anu ngadidik namun aduh eta sia nyebut gelo ka papasan belegu. Aduh mudah-mudahan si hatimu damang. Aduh hoyong salam ka ibu. Aduh. Kalau tehnya lah. Tuh tingali kalau to menang amplop jangan. Sudah marampok tuh. Astagfirullahaladzim. Si gareng mah teu kabagean. Wah, si gareng mah teu kabagean. Nauzubillah. Aduh. Reng. Naon? Kawas ka anak teh Aya si anak gareng. moal di moal kabagean tenang we keur jauh dibere we nya. Pas anak teh Bapak Daya sareng ibu hebat nuhun wartoskeun kitu. Aduh ampun. Kakak eta teh dua. Kinya. Aya deui. Ikan hiu ngahakan ketan.